awak kurang mun hayang menang surga dibeli ku Gusti Allah pakai ngabakti ka Gusti Allah lain perang jak perang macan usum tetapi mengabdikan diri seutuhnya ke Gusti Allah pakai amal soleh salat dina waktuna nu bener puasa dina waktuna nu bener zakat di mana geus disobna bener haji di mana urang geus disobna bener ketika aya anu kudu ditulungan bake harta wa amwalahum bibadliha fi mayurdi gunakeun harta urang dengan diserahkeun untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah nitipkeun ka urang teh harta, dek dikamanakeun ku sia harta. Pake ku urang ngabakti ka Gusti Allah, masjid dar. Pake ku urang ngabakti ka Gusti Allah, mushola. Pake ngabakti ka Gusti Allah, majlis taklim. Pake ngabakti ka Gusti Allah, pondok pesantren. Sarua, paeh sarua. Dengekeun ku ceuli sia atulah kedengkul. Sia usaha-usaha bae majelis taklim di gigireun imah sia deuk rubuh di antepe deuk iraha berjuangna mushola datang ke eueuh keramikan harta mah ambalaya dagang ngaler hidung ngetan ngulon mobil salin ganti ai ka mushola keramikna kekerepekan disiksa sia ku Gusti Allah je nu paling hebat wa amwalahum bibadliha fi ma yurdi aya kiai bener itu kiai na gas cek orang kiai ulah kudu bingung soal-soal harta abdi nu ngajamin hayang naon dahar nginum geus ulah bingung abdi nu ngajamin abdi nu usahana tah kiai ngajar nu bener tah ngajar nu bener hayang pondok bangun ku abdi majelis salim bangun ku abdi mobil hayang kawin deui hadiana ila kulli khair ya dalan ala kulli khair ya ahlal khair ya khaliqal khair wa ya ahlal khairat cik Imam Syihab anjeun moal ningali ayat Sa-Qur'an nyaritakeun tentang perang seperang leuwih bagus jeung leuwih pohara batan ayat ieu malaya loba ayat-ayat anu ngajak perang nyaritakeun perang nyiapkeun perang hebat bagus tetapi dibandingkeun jeung ayat ieu moal nanding ieu lah ayat pang hebat-hebat pang bagus-bagusna pang pohara-poharana tentang fadilah perang. Masya Allah. Ya istimewa. Orang mah diberi ayat mama lagi ngabaget bae. Terobah-robah. Ayat-ayat kurang-kurang. Percis. Fokus di daun talis. Asal goyang we murag. Ayat di awak kurang bener gitu. Ayat sini nyangkrung mah setik-setik. Mantap ieu ayat pohara ieu mah ieu. Ayat paling istimewa, ayat paling hebat pohara mengenai tentang fadilah jihad, fadilah perang. Berikut selain perang memperjuangkan agama. Masya Allah. Kangjeng Nabi teh keur di masjid bebarengan jeung para sahabat. Didinya Kangjeng Nabi teh tungkul siga nu abotin pisan tuluy kesangan surti para sahabat teh pasti aya wahyu asal datang wahyu berat Kanjeng kesah telila
langsung cerah deh, biasa deh. Saur Kangjeng, para sahabat dia teh malaikat Jibril nurunkeun ayat naon ya Rasulullah. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Langsung kehartikan ku sahabat matuh. Dia sahabat papalalinter jeung pemikiran anakan ke akhirat. Langsung breng sahabat fakabbaran nas fil masjid. Bareng betem Allahu akbar. Semangat juangna langsung katingali. Ya Allah, ya Rabb. Bahkan aya salah seorang lalaki ti sahabat Ansor, faqbala rajulun minal Ansor. Sanian tarafai ridaihi ala atiki. Udangnya na. Bari ngabenerkeun solendangna. Anu tatalida dek murah dilempengkeun deui ku nyana solendangna. Ditegepkeun deui kana tak-takna. Faqala cek eta sahabat, ya Rasulullah, unsilat hadil ayat. Apa diturunkeun di ayat? Cek Kangjeng Nabi gola na'am. Ayat naon? Ayat itu tadi innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannati yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Cek sahabat Ansor. Bay'un rabi'un. Perdagangan anu muatap moal aya rugina. Untung luar biasa. La nakilu wala nastakilu. Moal kudu diengkekeun deui jeung kudu moal aya perhitungan dia siap iraha bae perang bejaan pula. Ambe sahabat, ya Allah. Paingan sahabat cek Kangjeng Nabi, ashabikan nujum bi ayyihim yaqtadaitum ihtadait. Sahabat kaula lir persis seperti bintang gemerlapan di atas langit. Bi aihim iqtadaitum ka mana bae anjeun nuturkeun iqtadaitum anjeun menang pituduh ulah cangcaya mantak kunaon atuh eta Syiah mah anti Abu Bakar anti Umar anti Utsman hiji be Ali baca ashabi kan nujum bi aihim iqtadaitum ihtadaitum lo bakene pujian-pujian Kangjeng terhadap para sahabat. Urang masa kitu jauhna zaman urang ka Kangjeng Nabi, rute na ge sakieu jauhna ka Mekah jeung ka Madinah, tapi Masya Allah percaya jeung iman urang ka Kangjeng, percaya aya Sidina Abu Bakar Siddiq sebagai khalifatul ula, Umar sebagai khalifatul tsani, Utsman khalifatul tsalits Ali, khalifatul rabi'ah. Bae, urang mah geus teu main perhitungan deui mantak imamun paeh sorga kabeh. Wahara. Malah lain Abu Bakar itu be Abu Bakar nu di sisi imah aing percaya ka sia. Sia teh Abu Bakar. Atuh emang atuh Abu Bakar orang teman calon tukang nipu. Ngaran be Abu Bakar. Pagawean nyalo. Kadengeun ku nya tuh ngaran-ngaran aing sarua jeung sahabat. Ye, teu di akhirat ge aing dipanggil Abu Bakar aing nyolonong. Geus sorga doh kan keuntungan anak akur aing jeung sahabat. Bareng datang ka lawang sorga ke lain Abu Bakar iya meureun ieu mah coba bareng dipariksa si Abu Bakar calo kan jeung geus pokona mah geus datang ka dieu mah nya dibalikeun teu bisa cek malaikat Ridwan beungeutna kieu amat nu ka sorga mah karasep sih mah demek. Aduh ya Allah ya Rabb. Nah iyalah naon kana ayat anu nyaritakeun fadilah perang. Ya Allah. Sa-Qur'an ieu nu paling hebat. Ayat-ayat anu nita jihad, ayat-ayat yang instruksikeun perang, loba. Kudu dicaritakeun hiji-hijina lila, ngan nu paling hebat ieu. Boh. Ngabahasakeun lagi Gusti Allah teh henteu make bahasa tasreh.
tapi ngabahasakeunana teh make majaz isti'arah tamtsiliyah. Wah, nu teu mondok mah kacau. Bisa kurang dijieunkeun istarona teh kuari isti'arah tabaiyah bimana istabdalah hiji nu biasa. Nomor kedua na istarona bimana gobala isti'arah tabaiyah lantaran eta mah berjalan dina fiil wa in jarat pipilin aw fi harfi wa in jarat pipilin aw fi harfi tabayatan tapi tuh tabaiyah wa in jarat pipilin aw fi mustaqin fatabayatan tapi cek mama gentur babari beto ora. Mama Syatibi ngarang isti'arah nasta'in geunah. Wa in jarat pipilina fi harfi aw mustaqin fatabaiyatan tapi atawa naik urang ka waladiah atuh seru-seru akeh. Tah asal geus bahasa kos kitu bae geus lain sambarangan berarti. Ieu kudu bebeneran ngaji sebab butuh korenah jeung alaqah. Warima urang nyaritakeun isti'arah tamtsiliyah kahebatan ayat ieu teh cik coba urang rinci. Ieu teh ngabahasakeun innallaha sa'nyana Gusti Allah ishtara eta meuli minal mu'minina ka para mukminin. Dibeli ku Gusti Allah anfusahum wa amwalahum awak jeung hartana pameulina teh bi anna lahumul jannah dibeli ku surga eta bahasa enteng kitu abe ka arti urang kampung di jenah aing mah lain urang kampung ya urang kota nu teu mondok kampung ngaranna dek cicing di kota los nu teu masantren orang kampung teu ngarti ke bahasa-bahasa kos kitu. Yuqatiluna fi sabilillah anu parang eta para mukminin dina rangka ngaluhurkeun agama Allah. Ajuka dituna perang mamun teu paeh hirup mun teu eleh menang atuh dina medan laga teh fayaqtuluna parang terbunuh manehanana ngabunuh batur wa yuqtalun jeung terbunuh. Ieu teh merupakeun wadana laihaqo janji Allah anu bener jelema nu memperjuangkeun agama awakna atawa hartana bakal dibere surga ieu teh wadana laiha ka janji Allah anu bener. Perjanjian tersebut teh ditulisna lain sekadar di Quran tapi dijelaskan hiji fit Taurat dina kitab Taurat zaman Kangjeng Nabi Musa wal Injili jeung dina kitab Injil diturunkeun ka Kangjeng Nabi Isa wal Qur'an jeung Qur'an nu diturunkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saha anu pang pohara-pohara nonohanan kana janji batan Allah jamual aya ku ayeuna sakitu patafsiru bararunga geura anjeun ku perdagangan anjeun nu ku anjeun geus didagangkeun anu kos kitu teh bakal meunang fauzul azim. Eta ngaranna bahasa saliwat barang ditaliti Masya Allah nyaritakeun kaistimewaan perang, kaunggulan perang, keutamaan jeung
pemeliharaan perang teh melalui bahasa jual beli. Sebab manusia mah baheula di Mekah, di Madinah, Jaziratul Arab, termasuk di Jakarta, Bandung, Medan, Indonesia, sadunya kabeh resep kana kauntungan dina dagang. Dibere naluri jelema teh hayang dagang, saenggeus dagang teh nyana nguji-nguji kauntungan, dibere resep di mana dagang untung. Hayalanana meuli sepeda, leutik teh mah motor, kecil teh mah mobil. Lah mobil ge apaan sama teh mah kaleng susu. Hayalanana teh ya hayang boga Fortuner ya, Innova nu anyar nu hargana 500 juta teh ya. Mulai tah rada ngagebeg-gebeg seeuti. Naeknya nah hayang meuli baby band. Bah, naik deui hayang meuli Lexus. Naik deui mobil kitu nu urang teu nyaho ngaranna, nu urang teu nyaho deui mobilna. Orang lembur. Orang lembur, orang mah Masya Allah. Orang mah Cadillac nyaho ngaran teu nyaho rupa. Mobil Cadillac teh kos kumaha geus lah geus ulah nyaho sia. Geus sia mah kelas Avanza geus lah. Sok hayang naik segala ka Cadillac segala. Geus. Di jalan ge di jalan teh si mobil naon kos kitu amat. Geus ulah lo nyaho. Kabeuli moal geus ya. Rolls nyaho ngaran teh nyaho rupa. Ulah naik mobil jeung sia teh. Di mobil teh aya sedan, mobil mah teh panjang amat nya cek cenah teh. Ih, teman teu ngeunaheun beureun. Pugu eta Rolls goblok sia. Orang kampung sia teh nyaho mobil. Geus ulah didalekeun geus sia. Murag jantung sia dibere ku aing hargana jantung sia murag sia. Geus ulah hayang nyaho. Tapi ngerenyem teh mobil naon sih kos kitu amat cek cenah. Geus ke bede imah. Geus ulah di jalan. Kan moncen nu numpakna geulis am. Tuh sia mah haju ka nu numpakna pan. Tinyaraho mobil-mobil mahal teh baheula makan khusus be jelema baheula nu boga Rolls teh nu boga gudang garam kitu ge teu meunang ka jalan mun ka jalan ditangkap sebab teu stabil perekonomian Indonesia jadi cemburu sosial kuari mah meunang Cadillac Rolls jeung berbagai macam mobil mahal atuh meunang kuari baheula mun boga Lexus saha nu boga baby wen bege geus pang aingna kuari mah geus merata berarti sarugi di Indonesia ngajakat mah tilok tah ya ayat ieu teh nyaritakeun kautamaan perang melalui bahasana Gusti Allah teh perdagangan abe nyongsrong abe resep, abe rindu. Begitu dicaritakan perdagangan, Innallaha ashtara sanyana Gusti Allah teh eta meuli minal mu'minina ka para mukminin kabeh anfusahum wa amwalahum kana awak jeung hartana aya bebeelian berarti kan Allah meuli ka para mukminin nomor kahiji kaistimewaan ayat ieu nyaritakeun nu akad meulina nomor kahiji Rabbul Alamin Allah Rabbul Izzah Masya Allah nu ngajualna saha kan lo nu meuli anu ngajual nu ngajualna mukminin ya Allah urang jual beli jeung Allah arti aing mah atuh moal sia mondok teh non teh bisa jual beli kitu nya dengekeun ku teu sia ieu mantak hese ge kos kieu ngaji teh cenah mah deuk kaluar bae puyeng atuh tak sia wae mah kos kitu dibere nu hararese bae urang nu meulina Gusti Allah nu ngajualna mukminin ai barang anu dijual beli keunana naon mabe ngaranna eta adalah awak jeung harta. Masya Allah. Ai harga nu pake meuli na naon? Bi anna lahumul jannah nu pake meuli na ku Gusti Allah sorga. Beuh.
sahabat lantaran langsung ngartinya nama di masjid langsung baik narangtung kabeh maca Allahu Akbar. Berarti kesiapan untuk perang ulah dingkekeun deui. Moal dingkekeun deui kajen kumaha ge. Irabe instruksi perang la nakilu wala nastaqil. Moal kudu dibedogkeun, moal kudu digagalkeun. Siap irabe. Bing pohar. Urang makan kuari yang diajak perang. Sararia beh tuh. Ayo gara perang. Ngomong perang malah lain kitu atuh. Ayo tuh perang. Sabahasa. Urang lamun ka tentara mah. Pak, siap perang. Siap. Eta tentara. Pak, gimana itu? Siap dan. Tentara itu terlatih ya nama. Siap dan. Oh, Pak. Itu bagaimana ada penjahat? Siap. Pak, bagaimana itu? Kenapa? Itu sana ada cewek. Siap dan. Tentara mah goblok, siap baik kos itu. Dan gimana kalau kita nyolong? Siap dan. Kita mah siap baik di nanaon ge goblok. Terlatih siap dan baik nama. Perang siap dan. Ada kekalutan siap dan. Ada cewek siap. Masya Allah, nyolong, oke siap. Tentara Indonesia teh kos gitu. Siap dan. Cak tentara, wah bisa aja kiai. Dia tuh ke aing ge siap dan. Aing komandan lain kok naon aing buset sebut komandan. Poho meureunnya asan deuleu komandan. Kadeurna kunyana aing meureun cambangannya. Siap dan. Iya kudu lalaunan ngaji itu sebab puasa ngabuburit asana eureun jam 3 aing aduh ngagoler di dari kabehan bayangkeun ku urang nu meulina Allah nu ngajualna mukminin barang nu dijualna awak jeung harta nu pake meulina adalah sorga. Masya Allah selesai bener-bener ya Allah. Tuh. Kisah tu di dia teh bisa dipakai dijalankan majazna. Nu dimaksud istaro ari istaro teh meuli ari meuli teh osok tarima meuli. Ari tarima meuli mah ngaranna qabul. Geus tu dimaksud istaro teh di dia teh ngobul Gusti Allah ngobul teh narima. Geus berarti mun dijalankeun make istiarah tabaiyah teh ieu teh di mana qabul berarti istiarah teh qobala. Geus atuh majazna teh qabul istiarah tabaiyah teh bangsa anut artina anut kana masdarna geus jalankeun heula masdarna kakarak make tabaiyah eta ngaji santri nu geus wal karti teman kudu teu ngaji teu karti mah bangsa santri kiai tah karak mantap cenah emang siap bisa poho kiai ge poho Masya Allah ya jadi berarti qabul Subbiha qabulul mu'minin anu ngalaksanakeun jihad anfusahum wa amwalahum bisyira bijamil umdafikulin Zukiral musyabbah bi wa huwa syirahu dzifal musyabbah wa huwal qabul as-su'ira milal musyabbah bil musyabbah ishtara bimakna qabala majazan ay ala sabil istarati tabanya puyang bos itu teh lajana kiai terus-teruskeun atau dijadikan istiarah tamtsiliyah ya Allah ya Rabb
dijadikan isyarat tamtsiliyah mah urusan permasalahan jual beli padahal nyaritakeun jihad guys pembahasan anu digambarkeun bebelian Gusti Allah ti para mukminin jihadna para mukminin anu memperjuangkeun agama ngorbankeun diri jeung hartana anu dibakal dibere sorga eta teh alir teu beda jeung jual beli gambaran jual beli anu kauntunganana hese dicaritakeunana ambo Masya Allah karim uyang tuh kutu kaharti-kahartina ieu sing ngaji naon cek sabodo pokona bongan sia teu malondok teh kan bongan sia teu malondok atuh tah ieu hararese dogo sia ngaji ya Allah ya Rabb tah ieu teh ngaranna tamtsiliyah isti'arah tamtsiliyah jihadul mu'minin wa badlu amwalihim wa anfusihim fi wa isabatullahi ta'ala ala zalikal jannah bil bai'i wasyira digambarkeun ku Gusti Allah perangna para mukminin jeung ngorbankeun harta jeung awakna dalam rangka li'ilai kalimatillah jeung ngaganjarna Gusti Allah kana perjuangan tersebut bakal diberi surga digambarkeun bil bai'i wasyira jual beli abeh urang nyongsrong jeung kaharti sebab dina jual beli teh di dieu bakal aya kauntungan urang jual beli urang bae benda jeung benda beun kitu untung Masya Allah jual karung sakontainer untungna Masya Allah aya meureun 50 juta mah anak teh dibere pemajikan teh dibere beak dibawa ka Karawang eta dukos gitu kan kaun jual limbah wow kawin deui di Subang eta kan keuntungan jual tanah jadi calo mobil kawin deui ka Cisoka deketnya nama kawinna iya keuntungan teh pohar lain jual beli eta beta termasuk di negara nyana diuk di dinya teh jadi kabag naon cenah kieu kabag nyawaing nyawa ngaran teh nyarupa teh kabag pokona kabag we lah pokona pohara geus cekrem bajuna ge sepatuna kudu herang bae teu nyaho mah kawin deui di Bogor eta kan keuntungan pohara nu mantak haju hayang jadi bupati embung digeser ge 2 periode bae untungna gede mantak jadi hayang ketua partai untungna gede mantak hayang jadi DPR naik jadi ketua DPR untungna gede mun bisa mah presiden teh hayang terus bae saumur hirup untungna meureun gede jasa boro-boro eta puguh jadi ketua yayasan ge mung digeser ja gede jasa meureun untungna jadi kiai ge embung digeser hayang jadi kiai bae lantaran duit sholawat loba ieu mah pada urang namanya heleunya ampura ieu mah pada urang namanya kiai tolol teh nu kos kitu. Wow, ieu keur carita doang. Aya hiji ngan dianggap aya loba, padahal hiji dianggap loba. Banyak kiai korupsi. Untung. Jadi nyongsrong tak keuntungan teh hate teh aduh Masya Allah. Ngariung bae ngariung. Ka mana ngariungna? Teu saya teh mang. Eta teh yatim. Teruskan bejakeun jaki budal aing sales mah kitu geus kagambar ku nyana wah mal menang berkat teu ngajingjing ari ongpod ke mana ari itu tuh di saya tak bos limbah teh ye teu tenang kayak aing magrib di ditu bau
datang ke berjamaah ge ditinggalkeun magrib di ditu pan puara eta kiai. Ya Allah ya Rabbi. Duniawi keuntungan. Masya Allah. Nah iya ge nyaritakeun perang teh ya. Keuntungan ada pohara. Allah narima kana perjuangan mukminin memperjuangkeun ngaluhurkeun agama Allah melalui awakna. Siap awak teh ditarohkeun di medan laga li'ilai kalimatillah ngaluhurkeun anjeurkeun agama Allah. Siap aing mah pae Allah meuli awak aing dengan latar belakang motifna adalah li'ilai kalimatillah bakal dibere hargana di anna lahumul jannah sorga. Geus kabayang we jelema manggul senjata teh sahabat nu kabayang sorga. Manggul panah nu kabayang teh sorga. Bahkan antara paeh jeung hirup gedean ka paeh. Syahid aing, sorga aing ira deui memperjuangkeun sorga. Hirup dilila-lilangan sakadar ngalobakeun dosa jang naon maningan aing berangkat menuju medan laga ngaluhurkeun agama Allah diperintah ku Allah nu bakal mayarna Allah babayaranna sorga deuk ira deui. Datang ka kos kitu pemikiran sahabat. Lalaki mah geus jelas awewe daratang ka Kangjeng ya Rasulullah lamun hakim menang perang bakal sorga. Menya kaula teu menang perang emang ulah awewe ka sorga. Wanita baheula hayang perang. Budak anu di bawah balik deh daratang ka Kangjeng Nabi ya Rasulullah emang kami teu meunang gitu ka sorga budak leutik. Emang kunaon perang kami ge hayang ngilu. Kabita jasa lamun Gusti Allah nyaritakeun innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Emang kami teu meunang kitu budak leutik ieu mun perang pae haju ka sorga. Ya Allah cek Kangjeng kabeh anu mere hidayah Gusti Allah. Matak sahabat pati mimiti lalaki awewe budak pohara luar biasa. Turunkeun ayat eta teh ya gairah juang perang teh semangat luar biasa timbul pohara. Barang dibacakeun di tahun 2020 di kepresiden yang mulia ngabaget demantak ulah naon kitu ngaranna nyalahkeun sasaha teu luhurna agama teu bersiarna agama lantaran urangna teu make agama. Ulah waka perang fisabilillah tama kudu aya komando heula ngamalkeun sehari-harina bae heula ngamalkeunana urang teh ongkoh agama Islam tapi teu make syariat Islam. Rakyat mah alhamdulillah masih kene aya perhitungan dengan syariat Islam tetapi di negara deuk kumaha. Negara urang teh mayoritas Islam, DPR-na mayoritas Islam, pemerintahna mayoritas Islam. Tapi kunaon atuh teu ngalaksanakeun syariat Islam? Ieu mah keur carita ulah disalahkeun mun agama Islam di Indonesia melempem. Salah urang kabehan. Urang onam rakyat alhamdulillah. Tah pae. Awas negarawan mun can kaburu taubatnya ngagugulung syariat-syariat Belanda, Walanda, Inggris, Prancis. Eta demokrasi terutama mbahna Amerika. Can tobat jana. Ya, teu ngajamin kudu ka sorga ieu mah. Teu ngajamin. Sanajan ka sorga ka neraka heula. Camat ka sorga ka neraka heula insyaallah. Bupati ka sorga aja iman nganangan ka neraka heula insyaallah. Geus anggeus-anggeusan teh ngomong. Wah, cenah kiai sok kitu ieu atuh dengengkeun ku sia. Baca ku sia Qur'an aing ngadengengkeun sia bener tah teh coba. Aja aing mah teu kudu ngomong ngadengengkeun ge sarua.
bahkan ngeunaheun ngadengekeun berasal sia ngacaprakna bener baca ku sia aing nu ngadengekeun salah tampilin sok bae atuh kudu bener maksud aing mah kudu bener di hareureus jasa kena bener di bengkol-bengkolkeun bae Quran bangsa kiai yayasan kiai Golkar kan mengkol malulu ngartikeun Quran ngaji atuh majazna istiarahna tasbihna kinayahna ulah dianggap babahari Quran teh ngaji dudungan atuh gesek gula ge bingung gula bae teu ngarti komo nu teu mondok ya Allah ya Rabb iyalah hese nu mentak urang memperjuangkeun agama teh horeng jalan di tempat lantaran urang-urang hungkul para santri, para ustad, para kiai, para masyarakat. Alhamdulillah neuleuh di masyarakat sangkilang jawara ge tetep nanyakeun ka kiai bag-bagan agama. Pedagang nanya ka kiai berarti make ai kunaon kiai nah henteu boloon ka kiainya nu di pamarentah maksud dah kadinya deui kadinya di aing mah kitu aing mah pokona mah aing gerget ja riba bae dihalal-halalkeun malulu sogok dihalalkeun kiai hayang naik jadi ketua MUI nyogok kiai nyogok inna lillahi wa inna ilaihi raji'un telah pulang ke rahmatullah atuh deuk kumaha benerna geus puguh anu hayang jadi PNS mah teh nyogok seperti itu kana gegeraan cepat tuh kan sia ngembut pan ya emang eta lain neraka jadi kiai doang nu nyogokan mah lain kiai yayasan mah pagon kiai yayasan mah nyogok kene adah mantak ieu naon kitu garana endeu kumaha tah di negara urang untung masih kene aya kiai nu ikhlas kiai nu bener kiai nu bisa dituturkeun masih kene jelema nararanya timbul tina keikhlasan kiai alhamdulillah balanja ka mall waya salat mah salat bahkan pelayan ge salat kula salat asar zuhur aju di musola di mall aya deui nu make susunan nu saparo teh susunan saparo aja ieuna kahandapna ieu mini budak ka mana ya mama mau kena salat ya ieu mah tadi pelayan nu tadi teh ieu mah pelayan salat beres make baju eta deui atuh kula ge ya Allah bener aya imanan ya budak laku oge jadi nu kadua katilu atuh aya imanan kan berarti eta sakitu sibuknya nyempetkeun diri salat urang mah urang kadang-kadang biasa bae nyana mah sakitu sibukna ngaladena nu batur tapi masih kena sempat salat aya imanan eta berkat kiai anu nerangkeun salat ta ikhlas nyulusup kos gitu eureun urang di rest area magrib antri di salat nu mantak bangsa bule bangsa gitu Kristen bangsa Buddha kaget cenah deuleu di rest area bae deuk salat magrib antri wah di Indonesia mah masyaallah aya disingkat bae salat magrib sarakat bae lah ja antri ya karib urang taajub leuleuh kituna taajub muludan masuk pohara di masyarakat sanajan di nagara mah geus eureun muludan teh rajaban di masyarakat masih antusias keneh beakeun stok kiai kurang pun nyieun deui pun stok kiai jeung stok kori kurang atuh tinggal nyana bae kewalahan sapenting 5 panggung
balik jam 7. Tah, ieu diurang ieu keur carita antusiasan. Najan nagara mah kuari eureun. Parah di negara zaman Pak Harto mah baheula muludan aya keneh, rajaban aya keneh, barang nu kuari eueuh geus eueuh. Loyalitas tentang penghargaan, menghargai sesama agama kudu ditimbulkan jadi ulah aya muludan. Sabodo nyana aja urang mah terus bae. Nyana teu muludan ge urang muludan bae terus. Masyarakat mah di urang mah alhamdulillah. Mantak heseun nyana deuk ngarobah jadi Muhammadiyah bae hese. Deuk ngarobah tina ahli sunnah kudu jadi Muhammadiyah baheula. Haram, ziarah itu haram, orok di bawah jarah. Bingung ngamin rais, kaduh ngomong aing cek cenah ieu. Maulidan diharam-haramkeun budak nu mabok bae muludan. Tadi Indonesia aya naon meureun, alhamdulillah masyaallah. Berkat naon eta? Berkat kiai-kiai anu ikhlas. Nyaritakeun nu teu make dulal dalil. Bah, puasa Rajab bae ge. Nanyakeun dalilna di mana dalil sohena, dalil sohena, ulah dijawab. Antepkeun, kena mabok dalil nyana. Enggeus urang mah paruasa bae enggeus. Ya, sanajan datang ka zuhur ulah bebeja. Ya Allah, ya Rabb. Tah jelema teh ieu teh perdagangan, dagangna jual beli jeung Allah teu mungkin. Ieu mah bahasakeun dagang sote tamsil. Mun dijabarkeun secara detil ku teu kahartina Allah meuli. Ieu angel. Berbagai ulama-ulama masa Allah mukhalafah lil hawadits. Kabeh ge nu Allah. Urang mukmin nu Allah, harta urang nu Allah, awakna ge nu Allah, deuk dijualkeun ka Allah panunyana teu kaharti. Toh, rinci kurang ku ilmu tauhid teu kaharti kajian gua kumaha ge. Atuh ieu mah tamsiliyah supaya kaharti ku urang kampung di mana-mana tentang padilah perang. Lamun langsung dijelaskeun we moal kaharti. Tetapi make perjalanan bahasa tamsil ku jual beli kahartikan ku urang masyaallah. Naon sih nu dijualna? Awak. Naon sih nu dijualna? Harta. Dipake naon sih? Jihad. Maksudna perang sabilillah ngaluhurkeun agama Allah. Oh, nu di deuleu hiji bae kaluhuran Allah. Nu meulina saha sih? Allah. Nu pake meulina naon sih? Sorga. Masya Allah karim. Eta bahasa jang urang lembur. Padahal teu meunang ngabahasakeun kitu. Sebab pake meuli teh kuduna mah teu meunang sorga, bahasana ge lain bil jannah tapi bi anna lahumul jannah. Make bahasa bi anna lahumul jannah. Hiji aya anaan, dua make lahum diheulakeun jannahna pandeuri. Berarti kan ieu ngandung kana rahasia cak ilmu bilagah mah teu sambarangan. Ngabahasakeun bi anna lahumul jannah. Waduh. Nu jelas perang sabilillah surga. Tuh. Praktekna teh kumaha ngalaksanakeun liilai kalimatillah teh dibejakeun ku Gusti Allah. Praktekna teh yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Praktekna teh yuqatiluna perang nate fi sabilillah liilai kalimatillah ngaluhurkeun agama Allah anu deuk ditimbulkeun teh kalimatun thayyibah la ilaha illallah. Daya pangeran anu wajib disembah kecuali Allah. Kami diparentah cek para sahabat perang
datang ka ngucapkeun hatta yaqulu la ilaha illallah. Di mana geus ngucapkeun la ilaha illallah geus apa? Urang dek ngabunuhnya na maca la ilaha illallah angkat senjata ulah. Di titana datang ka hatta yaqulu la ilaha illallah. Tuh urang makan kuari ahli la ilaha illallah. Nu anehna kuari la ilaha illallah jeung la ilaha illallah perang. Nu anehna teu kudu di Irak, teu kudu di Iran, teu kudu di Suriah, teu kudu di Yaman, teu kudu di Turki. Lah di Indonesia ahli la ilaha illallah perang. Nu diributkeunana lain jihad deui ieu mah urusanana ya Karim, sekedar partai, sekedar organisasi, sekedar jabatan, sekedar seseorang. Temikir tadi Indonesia. Ya Allah ya Rabb. Gara-gara bendera diseret ke penjara. Nu ieu mawa la ilaha illallah. Nu ieu mawa kenasionalisan. Ribut padahal ahli la ilaha illallah dua anak ribut kayak penjara. Habib Bahar di penjara kene mengucapkan la ilaha illallah. Teu meunang di Indonesia. Habib Rizik masih kade di Mekah. Tuh. Loba di Indonesia itu kembali ngerawat tuh diperjuangkeunana berarti itu kebangsaan NKRI. Bhinneka Tunggal Ika ulah maka mau agama. Nah, di dialah letak kemunduran. Agama dipasrahkeun ka masing-masingna di negara nama tetep demokrasi make HAM. Hak asasi manusia mah buatan jelema, engke na ge kabalinger. Kadang heueuh, kadang henteu, kadang heueuh, kadang henteu. Itu bisa dihukuman secara langsung melalui Al-Quranul Karim. Urusan jilbab baik tidak ada berkelanjutan, LGBT tidak ada berkelanjutan, korupsi tidak ada berkelanjutan sebab hukumna make hak asasi manusia. Itu make Al-Quran. Tahu masalah ya negara urang. Nu urang dicintai, urang nikmati, asal urang balager. Ulah kukumaha ngan agama pasti mundur. Atuh orang perjuangkeun bae cenah kiai orang perang jeung saha perangna. Perangna jeung saha? Manya ku urang Jokowi dipaehan. Manya atuh ku urang kuari kitu SBY dipaehan. Manya kuari Prabowo dipaehan. Atuh teu jalan nguker berangkat ngajalankeun tugas mulia di sisi halah gitu bae pokoknya. Teu beunang antep. Urang kuari menikmati hasil menang memperjuangkeun urang. Urang pandegelang paeh hijipan. Ieu kan nu paeh teh sabaraha nu kamari didereden. Boh dedededededededed. Ku polisi anu serba hideung teh naon ngaranna eta? Brimob. Brimobna salah apa henteu wallahu alam. Engke bae di akhirat kayaknya na Brimob bakal disidang. Kabeh bakal disidang. Encan selesai di dunia mah persidangan, kayak di hareupeun Allah disidang. Tak kula mengerina kitu doang. Disidang ja Brimob ge nu agama Islam sarua hayang ka sorga tapi ka neraka heula kan. Teu kebal sih 1500 tahun. Cih, ulah sambarangan. Masyaallah Karim. Nah, ieu keur carita perang ayatna. Ayat keur carita jihad geus datang ka mana? Semangat jihad urang dalam rangka li'ila'i kalimatillah. Perang jeung saha? Sapamimpina atuh kudu aya panglima perang. Ieu mah ayat. Carita ayat. Praktekna teh ieu teh datang ka medan laga. Perang ngalawan musuh-musuh Allah anu anti la ilaha illallah, Yahudi, Nasrani jeung berbagai agama-agama anu teu ngucapkeun la ilaha illallah kafir kata titik sigade. Ulah puluya peleye. Ulah ngadenge ku ari. Puluya peleye ieu teh ulah. Ieu mah akidah sigade. Agama selain agama Islam kafir titik. Geus
namun aya nu ngaharuan nggak boleh begitu. Udah saya mah begitu aja, lu sono dah. Nggak usah ribut ya, tapi saya mah begitu. Itu baik geus ulah SS. Dalam hati saya selain daripada agama Islam kafir. Gak bisa begitu, saya juga punya Tuhan. Leg-leg Tuhan kamu. Apa itu leg-leg? Udah. Pulia-pulia. Akidah masih ada. Engke orang pulia-pulia di akhirat na ditimbangna rugi orang jadi pejabat lain orang sugih henteu. Atuh gara-gara loyalitas engke di dituna bakalna timbanganana gideug bae. Cak malaikat ka mana akeun si gideug kieu. Masya Allah. Kan naik tipe dalima timbang, cat, jelaskan. Wah, iya mah bener-bener kafir. Haji Pendi, cat, jelaskan kan gak kenca. Iya karim ya Allah. Tuh. Geus di medan lagama tuh perang berhadapan dengan musuh Allah. Anu anti la ilaha illallah. Ngaran-ngaran perang terbunuh. Fayaqtuluna ngabunuh batur wa yuqtalun terbunuh. Haram urang ngabunuh jelema, tapi ketika perang makin loba nu dibunuh, makin dipuji ku Gusti Allah. Ngabunuh hiji hebat, dua hebat, tilu hebat, lima hebat, makin loba nu dibunuh, makin hebat di mata Allah. Jehe, orang kuari ngabunuh teu meunang, boro-boro ngabunuh jelema sireum gitu meunang. Sireum ulah waka main tindes-tindes bae. Apa salahku cek sireum. Atuh jangan ge sarua. Aing ngitakeun Allah, aing nyawa anti Allah, aing kunaon dibunuh Gusti. Aing dek minta pertanggungjawaban ge jaga di akhirat. Bisa aing keur mencari anak pemajikan aing itu nungguan baik. Kunaon aing dibunuh Gusti. Mungkin sabaraha sireum nu geus dibunuh Gusti. Tak ya di medan laga. Praktekna adalah fayaqtuluna wa yuqtalun. Ya Allah. Ialah bayanun lisyra. Ngejelaskan tentang pembelian, penjualan, jual beli seperti eta ngajual awak ngajual harta demi agungna agama. Ieu teh wa'dan alaihaqa. Wa'dan teh masdar. Nu ngadasepkeun ti fi'il wa'adahum wa'dan. Allah ngajanjikeun kalawan janjinya. Cek Allah. Lain sembarangan janji. Hakan bener. Ku bener-benerna janji Allah lain tertulis dina Al-Qur'an bae. Tertulis dina fit Taurati. Baca kitab Taurat bakal aya keunggulan jihad fisabilillah. Awak jeung harta. Baca ku sia Taurat. Mentek Imam Syafi'i mah bacaan Taurat. Sehingga dijelas-jelaskeun tentang hukum-hukum nu aya di kitab Taurat. Ya Allah, atuh kunaon Muhammadiyah ngasapai-sapai. Talar Taurat, talar Injil, talar Al-Qur'anul Karim, talar hadis. Sehingga manehanana bisa ijtihad asli mujtahid mutlak. Muhammadiyah jeung Persib, apa itu SPI? Orang jahanak bae atuh perasaan henek. Okos awewe nyiram teh kitu. Dek utah bae. Atuh jana teh jauh lalakon Imam Syafi'i. Umur 6 tahun geus talar Quran. Urang mah dek paeh lamnya kunil pohon bae. Gusti Allah nu agung. Idi kasih otak Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi. Mun kurang dicaritakeun otak-otakna ya Allah ya Rabb. Geus puguh Imam Ghazali. Mutaakhirin otakna ya Karim. Kunaon kuari? Syafi'i mana? Kenapa tuh si Syafi'i diikutin aja? Geus urang lamun bener teu dijaga mah urang amarah urang geus hayang dah dipeujit ceuh. Ngan goladaran geus lah ieu mana nahan we geus lah. Sugan we aing nahan ka sorga lah. Tuh, musuh urang teh geus lain
lain Yahudi deui lain Nasrani mata diadukeun di Indonesia gampang di Indonesia diadukeun. Untung orang masih punya kebangsaan. Dikeribut jeung Muhammadiyah sama-sama bangsa Indonesia. Dikeribut jeung Persis sama-sama bangsa Indonesia. Dikeribut jeung HTI sama-sama bangsa Indonesia. Dikeribut jeung Huruj sama-sama bangsa Indonesia. Dikeribut jeung pedagang sama-sama bangsa Indonesia. Alhamdulillah, iya hebat tadi orang kebangsaan teh poharai. Nah, jadi lain urusan mengecilkan agama-agama teh. Ternyata horegana di Indonesia teh mual salah Bung Karno. Bung Karno memilih demokrasi sebab melihat ke depan. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Waquduhan nasu wal hijar. Ku anfusakum, jaga olehmu diri kamu. Wa ahlikum dan ahli kamu. Ahli dalam agama diikat oleh kalimatun thayyibah la ilaha illallah. Kita harus bisa menjaga ahli kita yang ada di negara kita dan yang ada di negara Amerika, di Inggris, di Perancis. Sama-sama bangsa Indonesia yang beragama Islam harus dijaga. Dengan demokrasi akan terjaga. Bung Karno pemikir ada ke depan. Lamun kurang dianiaya kafir di dia bangsa Indonesia nu aya di Jerman pasti dianiaya. Kristen nu aya di dia ku urang dihajar. Islam Indonesia nu aya di Walanda pasti dihajar. Ku anfusakum ku ahlikum nar wa quduhan nasu al hijal. Bung Karno datang kadinya berbicara tentang politik. Nah, ngerti tapi ku urang. Nah, maka urang kudu menjaga kebangsaan. Agama silakan. Mantak Indonesia ku ari paring tentrem. Irak, Mesir, Iran, Suriah, Yaman, Turki. Ku ari geus mulai amburadul. Indonesia mah tentrem. Ini nahan surga dunia di Indonesia. Ya Allah. Nanam tongkat jadi tanaman. Di Indonesia mah Masya Allah Karim. Aduh, melak lauk endet sabulan jadi gabus. Di Indonesia hebat tuh orang. Nah iyalah Indonesia paling tentrem, paling aman. Jaga kurang kestabilan negara, bangsa, jeung agama. Sebab naon perang kan kudu aya panglimana dek memperjuangkan agama. Urang nyaritakeun di Cina, Masya Allah, dibelem kan Islam teh, diseret Islam teh, diusir Islam teh, teu berdaya. Ketika NTT nyaritakeun menyuguhkan makalah tentang bagaimana di Rohingya, bagaimana di Uguar. Iya kabeh melempem, tidak ada jawaban. Sebab naon? Nyana kerja di raja kan Cina teh. Merajai perekonomian dunia, masuk ke Arab Saudi 60% Cina, Indonesia 70% Cina, Amerika 60% Cina, Jerman 50% Cina, Prancis 50% Cina. Di mana-mana perekonomian Cina kabeh. Ngomongnya nah, akulah raja dunia untuk perekonomian. Tapi kan ulah haju nyiksa Islam atuh. Ndek membersihkan negara tina agama selain daripada agama komunis. Islam diseredan, Islam dibeleman. Keberdayakan kabehan sebab naon? Cina ngabogaan bom anu lamun dihirup urang ngagelepak sorangan. Terketahui oleh dunia itu teh. Wah, iya bahaya ieu ngalawan Cina teh bahaya. Jana ngembangkeun perekonomian ngalawan awas dibitukeun sia ku aing. Paeh kabeh. Tapi ternyata ngaleuweuhi Allah. Bitu sorangan. Bitu sorangan per detik ieu. Henteu dicaritakeun sabaraha korbannya. Cuma 2.000 dari 500 3.000 padahal juta nu paeh.
haju pan di ditu mah lamun aya nu paeh teh negara surak sebab loba teuing surak gitu geus kos kitu bae tapi per detik ieu seperti ieu lah keayaanana belas balesan ti Allah geus sabaraha ribu atau juta wallahu alam lu jelas mah eta virus corona aduh sia corona teu boga corona teu gableng elgek ge suratan ya kari ya Allah anu paling ngabahayakeun ku ari nu sararieun nu matak di stop ge umroh nu matak di stop berbagai negara emang kunaon gitu iya ku ari teh sime triliunan geus memasuki eta teh ti Najran lajan teh hideung naon ngaranna Afrika datanglah ke Cina lain ribu lain miliar triliun geus menguasai Cina dicokot ku salah satu dokter dan dokter-dokter lain dicek mengandung virus corona aing mah de corona bae nu modelna naon nu modelna dokter Arab Sufyan ti Arab nyaritakeun saya bingungnya kok mun cara ngomong urang mah eta simet aya virusan tapi nyanana teu paeh tapi lamun hiber mawa ka hiji lembur urang lembur parae teu kaharti virus aya dina hewan teu paeh ngandung virus tapi nyana hiber engzak di hulu Haji Pendi is dead atuh urang ge lamun ngomong ngajeng virus enggak usah pakai situ dah tunggu enggak lama lagi dah tah iyalah nu mantap kasienan kabeh eta dirahasiakeun ku cenah kieu ngomong pada urangna ieu mah urang bae ke ditu ulang ngomong deui nya awas sia ieu mah rahasia aja mun 1000 mun 2000 ulang ngomong deui awas sia tah mun endek ka pamajikan bae jeung ka anak atuh teh mah ngaranna terus batak stop kubroh encan aya kejadian encan aya ngan dikhawatirkeun simet ka Arab aya hayang nyaho mah lah cenah kieu mah bohong atuh sia percaya los teu los ya tuh sih aing mah sapira ngomong encan aya kejadian encan nu diomongkeun kadang teu akur jeung kenyataan aslinya seperti eta sarieun kabeh stop Iran getop kabeh sebab ieu nu kaliber ka mana ieu hiberna wari keur neangan penangkal simet supaya ulah asup ka negara lawan ku sia lawan tentara Allah mah masyaallah endek nyieun huru hara babarieun geus puguh banjir geus puguh gempa simet lawan ku sia kamari ieu mah Haji Pendi lamun hujan simet loba diasupkeun ka botol digoreng. Teh jadi ilmu susah ti baheulapan tah mah. Ku ari ku sia tah simet gorengan elos, mun teu malodar anak incu sia. Pirusan. Masyaallah maha kawasa Allah. Ku ari ge di urang di Indonesia banjir. Jawa Barat banjir, Jakarta banjir, Banten kunaon haju nurah ribut pamarentah ieu kan urusan balai cocoba ti Gusti Allah lain hayu DPR pemerintah duduk bersama yuk ulah silih tuduh nu banjir di Surabaya anu disalahkeun Anies heran aing mah nah anu banjir di Bogor anu disalahkeun WH acak-acakan ieu nagara ieu kan ngundang azab deui kan ti Gusti Allah lain hayu pamarentah DPR kabeh marilah kita sama-sama istighfar ulah silih salahkeun jadi mah kadeuleuan jasa ku mata urang ku silih urang silih salahkeunana mal beres-beres ka jeung kumaha negara eta teh memancing azab deui mata tambah deui ku Gusti Allah banjir deui
Mantap kulang amanat WH. Kalau ada panggilan ke DPR jangan hadir. Pak Waridwan kalau ada undangan ke DPR jangan hadir. Pak Anies jangan hadir. Alhamdulillah 3 gubernur hadir. Udah ulah geus mendingan orang-orang bae jeung rakyat lah. Geus naonan. Ridwan mana sih? Aing mah lain Ridwan Kamil. Ridwan tatangga aing. Dek hadir ku mah undangan teu menang naon teu menang. Fajar Wahidin gubernur lain. Masya Allah. Aing lain Anies itu ja aing boga anak ngaranna Anies. Nih ulah ka ditu ulah ka DPR pusat. Emang lain naon? Beusi boga undangan ulah. Teu. Masya Allah ulah silih salahkeun lah. Babarengan istighfar. Ya Allah, ieu adab ti Allah ada ieu. Nu biasa hujan sakieu teu banjir kok ieu mah banjir. Pikir ku urang, aya naon ieu? Kunaon nu silih salahkeun tangani babarengan dengan bahasa yang enak. Saudara-saudara para masyarakat, ini adalah teguran dari Allah. Marilah kita menyadari diri selain daripada kami sebagai pemerintah insya Allah akan menangani semampu kami sebagai pemerintah untuk merapihkan sekemampuan kami. DPR ge sarua. Saya sebagai wakil rakyat, saya merasakan kesedihan. Sedih di mana siapa? Ngomong doang kesedihan. Gogo rakyat jana wakil urang teu urusan urang. Nah, ngomong nu ngeunaheun, saya ikut merasakan. Jadi hayang seuri bae merasakeun naon. Marilah kita sama-sama munajat kepada Allah. Ini adalah bencana dari Allah. Saya sebagai wakil Anda semua dari Partai Golkar, PDI dan berbagai partai-partai yang lain ikut insya Allah untuk menangani sama-sama pemerintah. Kan ini lain silih tuduh. Ja ieu mah atuh panti Allah kuku mah ge. Beneran nu ieu hujan deui, beneran nu ieu hujan deui. Cak Allah lain kitu istighfar sia ka aing. Wah teu boga pikiran kos kitu. Sakapeung mah aing hayang jadi presiden. Maksudna ada instruksi istighfar aing mah. Geus beres aing turun deui jadi presiden mah. Teh hayang aing wakilan ku sia. Beak negara. Ajunya ada daftar wakil bae. Aing kajenjeng pudoli bae lah. Maksudna korupsi moal gede teuing. Ya Karim, ya Allah jeung sabaraha ieu. Can anggeus. Gusti Allah. Tah. Berangkat ti medan laga perang taruhanan nyawa. Syahid surga. Menang ghanimah keuntungan selain agama luhur boga keuntungan. Perang. Ya Allah. Ia adalah merupakan janji Allah. Allah ngajanjikan perang sabilillah, menang luhur agama, ghanimah menang, syahid surga siapa yang diberena. Tertulis di Taurat, di Injil, di Al-Qur'anul Karim. Baca Allah Taurat tajik Injilna termasuk Qur'anna. Aing janji. Awas. Wa man aufa bi ahdihi minallah. Saha nu leuwih nuhonan kada janji selain Allah. Aya saha anu sok teu jalir janji selain Allah. Aya eueuh. Moal aya nu paling nuhonan kana janji kecuali Allah. Eueuh hiji-hiji acan jelema. Anu sok nuhonan kana janjina kecuali Allah. Jelema mah janji. Geus sabaraha calon DPR nu janji. Jadi DPR-na mana janjimu? Mana? Keur kena jadi bupati janjina anu setelah jadi. Mana janjimu? Tuh kan? Presiden janji anu setelah jadi mana janjina?
Itulah manusia. Ulah etalah di negara. Gue jelema bobogohan bae ge kakak bogoh na janjina sacayut. Sacayut ieu mah nyaho sia cayut. Tuh kapan gelang sia. Aing nyaho cayut mah. Deh, janjina pohara jasa Neng kalau nanti kita kawin mau enggak Neng diajak kaya. Emang kenapa? Emang kenapa? Iya, andai kata kaya mau enggak? Ya tuh siapa yang enggak mau? Kok janjinya begitu Kak? Enggak kayak orang-orang mah tawadu. Biasanya bagaimana kalau kita miskin kita sama-sama hidup? Kan miskin mah sedang, Mos. Orang kan miskin mah euker. Jadi lamun urang rumah tangga miskin bae eta mah turunan. Ieu mah mun sugih. Sia tah. Andai kata kaya dah. Pokona ieu mah teh janjinya ya. Pokona insyaallah lamun kakak kawin jeung Neng, hayang mobil naon? Hayang mobil naon tinggal ngomong Neng nu mayar. Hayang naon Neng. Pokoknya janji lah geus loba. Beuh, barang geus jadi mah ya Allah ya Rabb. Janji doang sacayut. Nyata ya loba janji mah tak di dieu dijelaskeun. Wa man aufa bi ahdihi minallah. Saha sih anu sok nohonan kana janji selain Allah? Aya eueuh manusia. Jarang kecuali wali Allah geus puguh para nabi. Mantak diangkat jadi wali ge nya janjina telok jalir mun mun teu kecuali aya aib jeung elak. Bangsa pantar-pantar ku sekarang mah tuh janji teh lalab. Janji teh ngabohong jadi lalab, mun teu ngabohong teh ateul. Awak sapoe bae teu ngabohong gering. Istiqomah jasa teh mah ngabohong pohara. Moal aya hiji-hiji acan anu nohonan kada janji batan Allah ngajanggikeun perang paeh surga harta pakai perang beak surga janji aing tertulis tidak Taurat tertulis tidak Injil tertulis tidak Al-Qur'anul Karim pastabsyiru sing barungah maraneh kabeh ieu iltifat cik ahli bayan mah pan tadi teh gaib kunaon kuari jadi khitab pastabsyiru waduh wal iltifatu wa wal intiqalu min badil asali badil qaumin pasti aya nuktah yakni rahasia naon ieu rahasiana eta ngaji teh kos kari teh hese pastabsyiru sing barungah maraneh kabeh dibaikumul ladzi bayatum bih dengan perdagangan hukum maneh didagangkeun anu maneh dagang jeung Allah nu meulina Allah nu pake meulina surga ieu cerita omong sompralna bae tambah perdagangan teh wadzalika huwal fawzul azim eta mah perdagangan nu kos kitu masyaallah keuntungan perolehan nu pohara tandingna atuh ujung-ujungna mah kabeh ka surga. Nah, geus jelas urusan perang mah di zaman Kangjeng para sahabat eueuh rinehna kecuali perang hirup teh li ilai kalimatillah. Contoh urang para sahabat dilanjut ku para tabiin teh gairah perangna teh luar biasa. Datang ka Imam Syafi'i teh kapan perang teh terus atba tabiin terus datang ka lanjut baheula zaman sahabat. Di zaman sahabat, zaman kitu Utsmaniyah. Meme Utsmaniyah adalah Abbasiyah. Meme Abbasiyah adalah itu. Nah eta selesai terakhir zaman Utsmaniyah. Turki datang ke ayeuna urang teh perjuangan anu napasna li ilai kalimatillah. Sebab panglima anu mimpin li'ilai kalimatillah hanya perorangan Irak misalnya dengan Saddam Hussein wari Suriah teu jelas Suriah mah urang mun nyaritakeun Suriah kurang pengkajian tentang berangkat berjalanna politik urang tigesle bakalna dengan Bashar Assad Mesir ayeuna dengan Sisi urang teh kan sulit ya berita-berita nu ka urang ka ayeuna kos kieu berita aslina di Mesir sebenarnya mah eta teh kan Hafizul Quran Habib
diagukeun ku urang teh perjalanan politik da teu kaharti. Nah, luar negeri bakos kitu, ngembut deui aman. La ilaha illallah jeung la ilaha illallah dibantuan ku Iran, Amerika. Nah, dengan motif Syiah. Katakan la ilaha illallah jeung la ilaha illallah. Mata ketika kamari aya bom ka Irak. Nah, hancurkan Amerika. Lamun ku urang ditarik benang merah teu kaharti. Sebab naon? Iran ngabom Amerika, sementara Amerika perang jeung Yaman dibantuan ku Iran. Otak pikir. Ka mana coba eta lumpat? Deuk kumaha KBG ieu teh ngan sakadar wawayangan. Wawayangan anu jelas mah. KBG ieu teh aya wayang-wayang Amerika di Indonesia, aya wayang Amerika jadalang nama itu. Irak kulantara embung bae dijadikeun wayang. Hajar beak wari jadi wayang. Iran geus jelas lumatak dek nulungan ka Amerika teh ngahajar Yaman. Eta teh kan beureun aya wayangna di ditu teh. Geus pugu di Suriah Basar Asad wayang Amerika teh berbagai negara-negara wayang dalangna bahkan si eta. Tah, urang menyaritakeun seputar politik. Ulah gampang nyarita. Dukung mendukungna ka mana eta teh akan jadi kekuatan. Di Indonesia urang dek nyaritakeun agama. Bendera diluhurkeun, ayo bae terus bae. Malodar mal kebal deui. Saha dalangna kan di ditu. Tapi aju urang eureun ulah perjuangkeun ku urang sakemampuan urang. Ngan carana urang bisa nangan sakadar di muludan bae cara Ki Fadli. Ayo bae angkat agama melalui berkat muludan. Ya kan? Lumayan kan? Dakwah aya berkat aya. Oh kan? Rajaban, hayu. Tapi kan manfaatna aya alhamdulillah. Alhamdulillah. Ieu teh geus sabaraha taun Amerika teh neangan kelemahan-kelemahan Indonesia. Nyanakan ngabogaan target anu Mal bejakeun kula target. Aya 3 target di Amerika anu diterapkeun di urang can berhasil hiji biasa. Kesulitan untuk Indonesia. Nuan dia begitu diteliti. Ieu kiai salafiyah. Lillahi taala lain berarti kula aya di salafiyah lain. Kiai nu matak di modern-modernkan melalui negara. Supaya gaya kurikulum bisa kabeuli ulah ngomong cau sia kudu au. Kiai ieu mah cau. Au. Cau. Au. Oe. Eta. Untung Jawa Timur masih keneh salafiyah loba. Jawa Tengah lain ngahinakeun ka yayasan lain mangga bae kepinteran aya di nyana hebat. Mun eueuh nyana atuh nagara deuk kumaha? Ngan target mun hayang nyaho Amerika moal bejakeun jerona. Seperti ieu lah. Bandung masih keneh alhamdulillah loba salafiyah. Teu meunang misalna komo Banten mah wow. Ieu mah daerah salafiyah bener Banten mah tuh bari korupsina gula jasa. Sial negara santri korupsi menjadi-jadi. Waduh, LGBT loba jasa deh. Ya Allah, anu sok jalan apem teh naon ngaranna? Naon ngaranna? Ngomong tolol. Di Banten loba. Allah, karibu ETS, ublak, jablay, ambalaya. Aduh, cek ieu sia nyaho aing cak sia. Nah, iyalah. Wadzalika huwal fawzul azim. Jual beli model ieu nu meulina Allah, pake meulina sorga, nu ngajualna mukminin, nu dijualna awak jeung harta. Ieu mah perdagangan teh al fawzul azim. Tapi ieu sebenarnya ngamanahan kitu teh teu meunangan supaya kaharti kuno bodoh. Ieu teh tamsil, berjalan sakumaha tadi tamsil ya. Jadi make majaz angel. Jadi supaya kos kitu. Perdagangan nama melalui jihad melalui tamsil. Perdagangan geus kaharti ku urang tapi
cek Imam Syihab perang makan aya usum. Nah di mana kejadian kehuruhara mengenai agama karak perang tapi kan teu bisa sakaba-kaba haju urang eureun berjuang tanpa aya komando lain urang nyaho kehebatan perang keunggulan perang keistimewaan perang surga urang sadajan ngembut ku kumaha ge deuk perang jeung saha hayang urang perang lillahi kalimatillah aya musuh aya musuhna aya teu aya komando aya komandona aya urangna di negara urang perang teu pebogoh ulah haju urang teu menang ganjaran atuh jehey aya kene jalan keluar untuk mendapatkan ganjaran wa minan nas man qarra wajal mubalag bi annahu subhanahu abbara an qabulihi minal mu'minin anfusahum wa amwalahum allati badzaluha fisabilillah. Nah kuarimah urang boga ganjaran perang tetapi teu perang mana dzukira li ba'di ma syamilahul kalam as-sabiq ihtimaman bihi ala anna ma'na dzalik annahu ta'ala ishtara minal mu'minina anfusahum bisarfiha fil amali shalih wa amwalahum bibadliha fi ma yurdi. Nu akur maknana sanajan teu perang tetapi ganjaran sarua jeung perang dibeli ku Gusti Allah dengan pembelian surga. Naon dia? Ala makna zalik annahu ta'ala ishtara minal mu'minina anfusahum bisarfiha fil amalus shalih. Awak urang mun hayang menang surga dibeli ku Gusti Allah pake ngabakti ka Gusti Allah lain perang ja perang macan usum tetapi mengabdikan diri seutuhna ke Gusti Allah pake amal soleh salat dina waktuna nu bener puasa dina waktuna nu bener zakat di mana geus disob nu bener haji di mana urang geus disob nu bener ketika aya anu kudu ditulungan bake harta wa amwalahum bibadliha fi ma yurdi gunakeun harta urang dengan diserahkeun untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah nitipkeun ka urang teh harta dek dikamanakeun ku sia harta pake ku urang ngabakti ka Gusti Allah masjid dar pake ku urang ngabakti ka Gusti Allah mushola pake ngabakti ka Gusti Allah majlis taklim pake ngabakti ka Gusti Allah pondok pesantren sarua paeh surga dengekeun ku ceuli sia atuh kedengkul sia usaha bae majlis taklim di gigireun imah sia deuk rubuh di antepe deuk ilaha berjuangna mushola datang ke keramikan harta mah ambalayah dagang ngaler hidung ngetan ngulon mobil salin ganti ai ka mushola keramikna kekerepekan disiksa sia ku Gusti Allah je nu paling hebat wa amwalahum bibadliha fi ma yurdi aya kiai bener ieu teh kiaina gas cek urang kiai ulah kudu bingung soal-soal harta abdi nu ngajamin hayang naon dahar nginum geus ulah bingung abdi nu ngajam abdi nu usahana tah kiai ngajar nu bener tah ngajar nu bener hayang pondok bangun ku abdi majlis salim bangun ku abdi mobil hayang kawin deui ya tuh siapa giliran nu kituna bae haju bae eta bae surga amwalahum bibadliha fi ma yurdi masyaallah perang can usum merangan saha di negara urang mah ieu teh menjaga kebangsaan NKRI ieu bae lakukeun ku urang masjid saha nu nyekelna ieu kiai anu bener teh kiaina ulah berbau pemerintah tapi teu bagus kiai nu bener ieu mah nu pemerintah mah kajen kena dikocoran ku pemerintah kena bocor ke nerakana kapal oyak-oyakan apa sih heuy
Ipan urang dekat surga goyang-goyangan panas amat cek ini ya. Bocor barang diamban bau PDI. Kajen kantor mah, kajen urusan sejen mah masjid mah jaga ieu jang keselamatan umat. Di akhirat lain di dunia, ulah make PBB, ulah make pajak, ulah make duit urang bae sih jeung pengusaha loba. Jang nyalametkeun urang ke. Teu kuatin teh kiai masyaallah terutama kiai yayasan kudu bae make proposal. Salametkeun masjid-masjid bae mah. Ulah make nu kos kitu ulah. Dah cenah kiai dalilna mana? Leg-leg ku sia dalil. Capek aing ngadalilan. Pajak, teh pajak. Masyaallah cenah teh ngerti ka pajak ngaji. Ya Allah, kudu dikitu-kitukeun bae. Awas udang kanyawan sudah. Padahal hayang kieu cenah aduh hayang bermasalah ngompol bisa cekeuna ieu. Ngompol sia di dinya. Henteu sia daripada ngompol atuh mending udang. Majelis aing rusak. Iya keur carita urang endek ka Allah. Jihad kan ieu mah ngaranna. Ulah berbau-bau dunia. Urang maca la ilaha illallah tengah peuting sorangan emang tadi perhatikan ku Gusti Allah dibandingkeun jeung babarengan masih kana diperhatikan urang sorangan di kamar la ilaha illallah la ilaha eta sorang. Eueuh ria paling ujug. Ndek ka Allah teh kapan sok dibere ngimpi ka panggih Kangjeng Nabi. Lamun urang hayang ngimpi jeung Kangjeng Nabi kudu dinolkeun. Man istakmala wara'ahu saha jelema anu ngareken sempurna kana warokna asa pangwarokna harama ru'yati. Allah bakal ngahalangan ngimpi ka panggih jeung kula cek Kangjeng Nabi. Moal ngimpi ka jeung kumaha. Kiai anu aspek anti speaker hajunya anak-anak asa bersih bae tek ceuli datang ka ngimpi ka panggih jeung Kangjeng Nabi ye tarohana ye asa bersih aing moal bisa asa bersih ujubna deh nu make speaker nu make speaker mah teu waro ya aing ye waro ngarasa sempurna aing ada kamilan si waro ini nganggap dirina warok sebab anti speaker tek ceuli datang ka ngimpi ka panggih jeung Kangjeng Nabi bae. Habib Lutfi anu marake speaker ka panggih jeung Kangjeng Nabi ngimpi. Habib Ja'far make speaker ka panggih jeung Kangjeng Nabi. Gus Dur sering jasa ngimpi ka panggih jeung Kangjeng Nabi. Buya teu ngaharamkeun speaker. Almarhum Abah di dieu biasa bae tapi nya nyaritakeun ka panggih jeung Kangjeng Nabi ngimpi. Tah rahasiana lain haram jeung teu haramna ujubna. Aing teh kiai, boy batu make sapeker, cangklong mah make. Ujub. Aing eueuh di bae mah TV eueuh sapeker eueuh aya HP mah aya di kamar. Moal. Aya nu halangan. Nu bisa ngimpi jeung Kangjeng Nabi mati lo kaya kikituan. Ya Allah, ya Rabbi abdi teh kubatur dikiaikeun. Abdi mah hayang teh ku Gusti ulah ku manusia nyangakeun ka Gusti. Abdi dibere ilmu lain wa abdi nu Gusti. Keur nerang-nerangkeun we abdi teh nyaritakeun ieu teh wakil Gusti we abdi mah teu gaduh. Abdi ieu sehat nageh nu Gusti, awak abdi nu Gusti, roh abdi nu Gusti, sadaya-daya nu Gusti. Ku batur dikiaikeun, ku batur dimamakeun, isin abdi teh nyangakeun sadaya-daya nu dibawa ka Gusti iwati ka hambaan abdi we Gusti ka Gusti. Abdi teh hayang we amprok sareng Rasul Gusti kadahanan ku jonghok cara para aulia Allah atuh ngimpi-ngimpi Gusti eueuh anu ku abdi di aku sadayana nu Gusti henteu sama sakali lain ku omong ku rasa nyangakeun sadaya sok maca sholawat teu kudu loba langsung ka Pak Pendi baca sholawatna kok kitu bau ka ambeuna Pendi. Nol. Urang anu sering maca sholawat teu pernah ngimpi ka panggih jeung Kangjeng Nabi atuh kunaon aya nu perang di Suriah. Aya nu perang eta di Israel, Yahudi katembak teh Yahudi umur 19 tahun.
bawa ke rumah sakit, berbaringnya di rumah sakit, repes, panggil jeung nu kasep seungit. Cek nu kasep seungit, kenapa kamu cek bawa seorang? Saya sakit, kenapa? Ketembak. Siapa yang nembak? Mukmin. Cek saya ketembak kamu, mau kamu saya obati? Sangat mau, diusap. Cager dina impian. Barang ditanya, ini siapa sih? Saya adalah Nabi Muhammad. Hudangnya anak, masya Allah cager ketembaknya. Kan Yahudi bisa ngimpi ka panggiljeun Kangjeng Nabi. Langsung dirinya kene nyana ngagerokeun dokter Islam sini. Saya mau masuk Islam, saya datang gitu kan kaget di rumah sakit. Ada apa? Mau masuk Islam. Tuntun saya syahadat. Kaget, punya teliti, tawadu horengan. Yahudi tapi tawadu ngimpi ka panggiljeun Kangjeng Nabi. Di Suriah anu katembak. Kristen tah mah katembak dah. Sarua berbaring sababaraha poe. Nyanakan kieu ya dina pikiranana. Saya ini ketembak, mukmin nu nembakna, orang mukmin. Mungkin ada rahasianya saya tertembak ini. Tidak semata-mata nyanakan sarua kitabna Taurat. Mun kembali kana pembicaraan agama, mun cek urang mah aya rahasiahan meureun ieu aing katembak ku mukminin teh meureun. Aya naon ieu teh? Teu krepes ka panggil deui jeung Kanjeng Nabi. Ku Kanjeng Nabi diajak ngobrol kieu diusap cager. Langsung asup Islam. Lain hiji lain dua teh di Irak. Ieu kuari anu asup Islam kamari di Baghdad teh tentara Amerika ribuan. Hasil perang Irak ribuan di Amerika anu asup Islam. Kuari di Cina. Di Cina asup Islam, encan Islam di salat. Ngarepna ka mana bae, Gus? Asal aya sajadah bae Allahu Akbar. Ayo ditanya, udah sadat belum? Ini kenapa mau salat supaya enggak kena corona? Corona sia. Di Cina. Asup Islam diantep kuari ku nagarana. Sebab naon? Supaya aman. Ternyata Islam teu kena ku virus corona. Teu pernah make masker. Arasup Islam kuari geus sabaraha puluh ribu meureun arasup Islam teh komunis, anti agama. Kuari mengenal make kerudungnya na tadina. Tidak boleh di negara Cina pakai kerudung. Kuari gadis-gadis Cina pakai kerudung menunggu kedatangan Haji Pendi. Daripada sia di dieu teh aku mending ka Cina ka ditu, balik ngaran sia kena corona. Ya Allah ya Rabb, rahasia Allah. Nah, iyalah nu paling hebatnya. Istara minal mu'minin, Allah meuli ka para mukminin anfusahum ka awakna dengan cara bisorfiha fil amali sholeh. Urang ngaji ieu teh keur memperjuangkeun agama. Urang salat ieu teh keur memperjuangkeun agama. Urang ieu ngaji teh keur memperjuangkeun agama. Lamun memperjuangkeun agama berarti ieu tentara-tentara Allah. Beuh ieu tentara Allah mending geus sararipit kieu matana. Dan tentara Allah. Wah, ieu tentara Allah. Nah, salat urang keur memperjuangkeun agama keur jadi tentara Allah. Puasa urang keur ngaluhurkeun agama Allah keur jadi tentara Allah. Urang haji keur jadi tentara Allah. Endeu kumaha teh dibeulina ku Gusti Allah, dibayar make surga asal beneran. Ngan waktuna geus saeutik ieu nya tingkatanana soleh amal soleh teh ya ayat 3 tingkatan moal kabahar. Harta istara minal mu'minin wa amwalahum bibadliha fi ma yurdi. Urang dititipan harta pake ngabangun untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sarua jeung perang. Lamun harta dipake perang cara Abu Bakar Siddiq, cara Sina Umar, cara Sina Utsman jeung cara sahabat-sahabat oleh ribuan onta pake perang. Teu beda kuari ge sarua bae. Sarua bae tah tekna tah. Ya Allah ya Rabb. Sarua istara minal mu'minin amwalahum bibadliha fi ma yurdi. Kerahkeun harta urang jang mencari keridhaan Allah, pakai dalam rangka di dalam fi ma yurdi ngabangun nu dipake karidho ku Gusti Allah. Yatim piatu lillahi ta'ala tah. Fakir miskin tah. Santri anu teu bisa meuli kitab balikeun. Aduh cenah kula ngaji mah hayang ngan emah jeung bapa ieu mogok usahana sabaraha sia kepentingan sia sabulan.
Abdi kepentingan cenah 5 juta suruh ngaluhen aing sia atuh. Siapa kelas bos apa kos kitu mah atuh. Tah, 1 juta sia tah sebelah. Pae, rasakeun. Sarua tatekna istara minal mu'minin amwalahum bibadli api mayur. Ieu teh naon ieu ku sebab perang makan kudu aya huru-hara, kudu aya panglima, kudu jelas terlatih dan lain sebagainya. Jangan kuari perang ya urang momal ka bawa perang. Atuh pareng nyekel senjata lagi salah, momoncongna ka dieu. Atuh dijegerkeun bunuh diri siap. Kumaha aja pendi mah geus age edeg-edegan gigieuan tuh. Kuku pesol ka nyana. Awas lu gua tembak ku jeger nyana lu bae. Atuh kudu latihan tolol. Ya Allah, ya Rabb. Nah, iya bae urang mah nu babari. Amwalahum bibadli api mayurdi. Sok. Harta urang pakai ngebanglis, masjid, pondok, janda. Janda siap sih mah. Janda tua. Ya, bisa-bisa orang. Bisa-bisa. Ieu teh jihad, yakni berjuang melalui perang aya usimna, aya pemimpinna, jeung kudu terlatih urang kuari hayang boga ganjaran sarua jeung perang. Amal soleh tingkatan-tingkatanna bisa urang baheulana 2 dibadliha kitu fi mayurdi amwalahum dibadliha fi mayurdi. Urang boga 10 juta 5 juta pake ka masjid. Urang boga 100 juta 50 juta pake ka majelis taklim. Urang boga 1 miliar 500 juta. Mantak naon sih kos kitu teh. Ieu duit urang dikumpul bae di bank atawa di imah emang Allah teu neuleukeun. Sia bolak-balik ka imah bae sa duit sia dipake naon? Awas sia disiksa ku ari. Halaluha sabun wa haramuha iqabun. Je, tapi Allah nyahoeun ka niat urang Gusti. Lancarkeun abdi dagang, abdi neuk bangun agama melalui keuntungan-keuntungan abdi. Allah mah uninga. Paeh syahid. Teu saeutik pedagang anu di akhiratna ka surga. Pangheulaan ka cecing amin. Goblok sia. Boga adab sia. Sedekah teh naon henteu atuh. Ya Allah. Teu saeutik pedagang anu ka surga miheulaan kabehan. Masyaallah. Ya Allah, pangheulaan anu asup ka surga pedagang anu liik lai kalimat ini. Nusugi anu badliha fi mayurdi. At-taibun al-abidun wallahu a'lam.